Ya Allah, mau sampai kapan corona ini berakhirnya ya Allah? Pokoknya gara roti ku ada serba sulit. Pegawaian gara roti, hararese segala macam, segala macam pokoknya tek tek banget gara roti. Ku ada dasar neangan duit ke gara roti hararese. Pokoknya mah ku ada neangan duit ku kumaha pegawaian oge arareueuh ku ada gara roti pokoknya mah. Dasar katamapan segala macam ku ada kebutuhan hidup sandang pangan segala macam nararaek deui bae atak mentang-mentang bulan puasa gara roti segala macam. Aing pokoknya gara roti na. Ulah kan ku rokok segala macam tek tek banget nu ku itu ku cabe bae ge ku ada cabe meni mahal harga melambung tinggi eta cabe ku kabina beda ting eta harga cabe ku ari 1000 oge ngan menang 5 batang 5 siki doang eta cabe berarti hijina ngan 200 perakan ai melalieur ku ari eta cabe pan ku ari rek dahar jeung sambal oge ku ari ku gara roti jauh ladaan sakali jeung ngora oge ku ari kapaksa pan ieu di petri kanan cabe-cabe ngora nu ku ari jeung teuing yang penting asal syarat bae cabe ngora oge jeung teuing ladana jeung teuing kunaon bae jeung teuing eta si cabe si sambal ladana jeung teuing ari ku sireum teh sireum lada teh anu harari jeung teuing rek digerokan anu sok biasana di jambu teh yang penting mah karasa lada ieu mah jeung cabe ngaroror jeung teuing rek di petri kanan bae sebagai formalitas doang ieu yang penting mah cabean bau-bau cabe heula lieur aya mah ieu ku mau sampai kapan negara ini sulitnya ya Allah aya mah kabila-bila teuing ku ari pe